Abdurrahman bin Auf dina hiji waktos ngadoa ka Gusti Allah. Da jalmi soleh mah da mung beunghar teh hayang miskin. Nah ajeng mung beunghar sieun cenah dia. Bejana cenah Nabi Sulaiman oge cenah. Lebet ka surgana dibanding Nabi anu 500 tahun. Jadi 500 tahun teh 500 tahun akhirat. Nabi Sulaiman teh benten teh kulan tahun kabeungharanana. Eta dukeun sahabat alim Gusti abdi teh maot teh dina kaayaan naon? Dina kaayaan beunghar hayang miskin we Gusti. Ngarah enteng hisabanana. Gitu. Efek tina ji waktos Abdurrahman eta bahasa teh dugi ka Abdurrahman bin Auf. Hoyong sa abdi mah alim beunghar Gusti hayang miskin. Gusti abdi teh sieun ke di akhirat teh ditaros. Diperhatikan ditaros naon masalah-masalah dunia abdi mah maot dina kaayaan miskin Gusti. Ngan teu diijabah Gusti Allah teh. Doa Abdurrahman bin Auf teh anu hayang miskin teh. Nu akhirna cel Abdurrahman bin Auf abdi mah hayang miskin kudu korma. Panen korma. Pas panen korma teh sarae ibu panen korma teh harita Abdurrahman bin Auf teh. Mang urang tukeuran. Abdi mah hayang miskin, kira kurang diaur-aur tukeran enak korma teh. Korma buruk kadiekeun ka abdikeun, ieu ti abdi korma alus. Dina kitu dialikeun. Abdurrahman mah. Ya politikna ada hayang miskin teh. Hayang miskin teh Abdurrahman bin Auf ngalikeun korma anu sae jang batur, korma batur anu awon jang urang, nya anjeunna. Nya cek Abdurrahman bin Auf teh. Nah, jadi aya nama miskin teh nalika anjeunna naon nyanyareuskeun kitu bahwa anjeunna bakal miskin maka sumping raja di Yaman sumping bejana cenah di Mekah teh loba korma buruk muhun cenah ka prayogi korma buruk bejana cenah aya sahabat namina Abdurrahman bin Auf. Yeun cenah loba korma buruk di Abdurrahman bin Auf. Nah, raja bet dengan korma buruk dan korma alus. Nyata kami mah butuh korma buruk. Yang naon korma buruk raja teh? Di negara kami teh keur usum panyakit. Teh panyakit naon hari teh gaduh aya panyakit. Bejana cek dokter ieu obatna ku korma buruk. Sok mun teh mah bejana cenah aya di dieu di Madinah. Jana jamin teh Abdurrahman bin Auf cenah loba cenah korma buruk di dinya sok kami cenah dibeli 10 kali lipat. Biasa tina korma alus teh korma buruk teh hayang di 10 kali lipatkeun cenah urang beuli ku kami. Eueuh cenah alus we hayang korma buruk. Da eta Abdurrahman bin Auf pas dipeser deui teh teu jadi cenah eta beunghar miskin teh. Teu jasa pasna tah. Jadi eta teh kabeungharan teh eta tapak nama Allah dibeunghareun Gusti.